jadi Sobali nu ngarebut garwa rayina nyata Sugriwa Timalan. Cinta Laksmana kaulah nun kula geuning aya we nu sanasib jeung akang. Cinta aya ngarana Paman Sobali sareng Paman Sugriwa. Ai kawit nama Paman Sugriwa teh jadi raja kagungan garwa Dewi Tara. Ai pek diadu domakeun dumeh Paman Sobali mah kagungan siswa kakasihna teh Dasamuka Raja Alengka. Sobali teh boga murid Dasamuka leureuh. Rupina ningali ka Bibitara bogoh nanging teu wantun rupina mayunan. Nya carana teh ngadu domakeun we. Rakana sareng rayina teh diadu domakeun. Duka kumaha carana mah da terang-terang tos paraseha we dugi ka ida teh acan rengse. Ke anu salah nu mana? Nya rupina nu ngarebut. Paman anjeun keneh ngaranna Sobali dawuh. Tapi aya monyet ge nya kurang ajar. Sarua we atuh naon meuni. Kitu-kitu wae. Jadi Sobali nu ngarebut garwa rayina nyata Sugriwa Timalan. Cinta Laksmana kaulah nun kula geuning aya we nu sanasib jeung akang. Cinta aya anak Dewi Sinta anu aya anak Dewi Sinta nah bakal panggih deui akang Nyai. Sedengkeun numutkeun beja mah nagara Dasamuka teh mentas laut. Selamat cinta. Ngiring prihatin kaula. Anoman kaula Laksmana kaula nun kula Kakang Semar ieu nun ayo Anoman urang rengsehkeun eta kaributan dikiskeuna. Kaulah hayang badami heula anu leuwih panjang jeung saha Paman Sugriwa. Di mana ngadaguanana di Tutugan Gunung Maliawan. Tutugan Gunung Maliawan dawuh. Rupina mapai heula eta ke pamil menakan walungan sawios kaula bakal ngabantun salira dibantun jalan awang-awang. Ai kuring mah meureun leumpang kabeh nangkel ka kaula. Kaula bakal ngagunakeun aji Triwikrama. Bakal ngegedean sok mararuntang di kaula. Asik bakal laksana dewek numpak helikopter monyet. Nya mal ukur lamunan Kang lah. Baheula mah ukur lamunan numpak apa teh ena mah tereh li aing. Kasarang KTP. Nya alhamdulillah atuh. Ayu Anoman mangga urang ngajuk-juk heula walungan teh.
sanes kaula teh asa saha teh pisan. Naon nu? Eta ninggal sinjang. Kotak-kotak. Sami sareng kaula. Nya kitu teh awe nu. Sapabrik panginten tadina teh. Nya. Itu seueur kulan. Sinjang teh ti pama ongko nya mitoha ito. Pasti salira teh lain jalma samanea. Margi kaula dipasihan ieu sinjang kotak-kotak teh ti sawarga Maniloka. Boa salira teh kulawarga sanes nu. Sanes ku bapa mah tidinya ti Sukabumi. Nya ti Eyang Atin. Nya ayo pada awas silaing dek asup ka negara monyet. Bisi carekeun. Bahaya si ieu ka itu mah. Loba monyet bikang si ieu pasti menang jodoh. Ulah nya eueuh teh mah teu naon. Hayu siap ya. Ayo jang lahir. Beuki dieu dek beuki ngarti euy. Hah? Heuh beuki ngarti kaayaan dunya. Pek lamun dipikir dibulak-balik aya siling betah teu. Di alam pana model kieu. Ai kitu nempo tatangkalan anu disebut hirup cicing. Cara ricing eta nyingkah-nyingkah di dinya teu kesel deui eta. Kesel teh aralnya. Di mana geus buahan eta, di mana buahna ngeunah teh dileu eta manuk, milu eta barang hakan nya manuk, bajing segala rupa ambekeun eta tangkah henteu. Malahan nu saware mah dihakan monyet, tuluy monyet teh aceleng-acelengan ka belah ditu ngising ulah ditu sikina dinya jadi deui di dinya. Jadi payakun teh eta euy. Oh iya nya tuh. Beuki deukeut aing mah apruk-aprukan di leuweung teh beuki deukeut teh heuh deukeut kana kaagunganana asa ditemong-temongkeun tanda-tanda kaagunganana. Ngan lamun di ieu di dunya ku dewek disebut betah ayeuna lamun dewek mika cinta kana ieu dunya yakin dewek bakal diperbudak ku dunya dulu. Bener kan? Heeh kitu teh mah. Model ayeuna sobali cenah ngarebut pamajikanana apa eta teh urusan dunya lain. Heeh. Nepi ka bendeng jeung batur tina urusan dunya. Nepi ka jadi hijaban. Hijab kumaha bakal jadi pipining manehna pikeun mulang ka asalna teh moal sampurna deui. Cenah parabut si susu teh kala parabut susu. Bakal cicing di alam marakayangan. Ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kudu kawasa. Eta bakal gentayangan Daek sering jadi gentayangan jadi uka-uka. Amit-amit teh ieu euy. Teu hararayang teuing aing dieu. Hanya tak kitu. Jadi si horeng pangih dewek jeung kaagungan Allah anu aya di dieu nya teh hirup cicing tatangkalan. Tapi eta manfaat di mana geus kemangan jeung buahan. Bang bara nyeusup kemangna tina kakemangan tina sari-sarina nepi ka euteup ngising dina tatangkalan anu sejen. Jadi weh kadaka lebih endah. jadi kemang kadaka anu cicing dia tangkal batur tapi eta tangkal batur teu ambekeun ka cicingan eta ku kemang kadaka malah bakal leuwih endah. Jadi hiasan. Ieu sapanjang dewek apruk-aprukan di leuweung ilmu nepi ka pabalatak ieu. Mudah-mudahan we engke ka anak-anak urang anu bakal datang ke kapayuncing micinta kana alam. Wanadri geuning aya di leuweung teh urang teh euy. Sasatna beuki deukeut ka Allah tuluy dicai di lauk nyaring ta eta hirup nyaring teh di sato Ngap ininya ngap sato hirup nyaring teh hirup nyaring ta anu bakal bisa nyampurnakeun kana sagala papasoalan kitu oge mun bisa deui nyaeta makhluk anu dimulyakeun ku Allah nyaeta manusia. Ai manusia kaancikan hirup naon eta kan? Ai manusia teh kancikan hirup naon tadi dinya mah aya ancikan teh hirup eling.
hirup eling karena asana eling karena pamungkasna karena akhir eling ka Gustina cinta karena lemah caina nyaah kasa sama hirup eta disebut eling trek pikir ku sileing tapi kapan rata-rata nama nu ngaruksak dunya teh jelema apa nu teh eling anu teu cinta jeung teu nyaah teu siwelasan ti asihan teh Sili asa, sili asu, sili asih nanti geus leungit. Tobat. Nya ceuk aing oge nu macak hayu urang ini dan mulai ayo. Doa na masih sararea. Ya. Hoplanan lagu naon ari akang pantas lamun dina model kieu laguna teh jangkrik. Oh jangkrik Bari ngarajangkrik saja jalan. Kalau mereknya Urang mada salaku manusia nyaeta anu disebut hirup eling. eta bener eling. Nya eling kana purwa daksina. Urwa marang wiwitan. Daksina Wakasan. Bari maju ka hiji kan Ayo ah. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae ragataya pangawasa coba anak soka sasarnya lampah nafsu nu mata kadohu badan anu katempuhan diri anu kacing cirihi diri anu kacing cirihi eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam tilawang ningaka jalan gening sanes deui saha pijal maeunan nu daek mah ieu kageleng roda sadangkeun ayeuna urang teh kagiles ku roda alam kagiles ku roda era globalisasi sumuhun paburu-buru harta lain ulah dudunya tapi hirup kudu balan dunya akhirat nya tuh saimah ngaranna ya bener ieu ah mangga ai